Dina zaman nu ngacap urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Capruk Radione. Ngaboboleh seni budaya Sunda dina wadah anu ngigelan jaman mangrupi-rupi ngecina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong so, 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 campondong so. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Bang Caca wae. Geus minum acan tadi atuh. Geus wa, kira. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Si wa mun semangat kieu ya. Bang Caca. Alhamdulillah ya pan urang teh pantos beres nya sasih saum Ramadan kamari kitu. Ayeuna pantos ieu naon teh na tos nicak sasi Syawal kitu. Binga wa teh pan ya. Kita ini naon kitu mudah-mudahan ditampi ibadah kamari kitu dan terlahir seperti baru gitu. Hah? Terlahir seperti baru kumaha tuh? Seperti bayi yang baru lahir gitu. Oh, gitunya alhamdulillah atuh. Amin. Mugi-mugi kitunya para wargi kaum dangun itu jangan sadayana. Nya urang teh salami sasih Ramadan kitu mugi-mugi ditampi amal ibadah urang sadayana. Tah kitu midal aidin wal faidin kitulah nya. Nada dihapunten lahir sinareng batin. Gitu Mang Caca. Nya nembe tiasa ayeuna na pangan teh nyawa urang teh ya ka para wargi kaum dangun teh jeung sadayana teh ye. Oh muhun Mang Caca ieu teh pan aduh meni sibuk pisan ieu teh ulah oge sami Mang Caca ge lain. Mohon eta pan naon teh ya aktivitas mudik, aktivitas lebaran kitunya silaturahmi segarupi kitunya. Oh ayo mah gua kamari basakeun lebaran yuk. Aya macet, aduh kemacetan. Nah, wari ka mana gitu? Eta teh cenah pan uang balik teh. Mudik teh ka Sumedang. Oh, ka Sumedang? Sumedang. Eta teh aya ieu cenah ramean di Jatigede. Naon ramean? Manya liburan aya ramean lebaran atuh. Aya tempat wisata anyar atuh teh kala kamatak macet Mang Caca ieu. Oh, teu jadi atuh ka dituna. Jadi namangan nepi kana sabaraha nepikeun ka 5 jaman kitu leuwih kitu nepi ka ditu teh. Oh, nyawayahna we dinikmati da lebaran mah setahun sekali. Macet mah bagaikan bunganya kitunya. Ya kitu nama. Da iraha deui di lembur mah macetan teh satahun sakali meureun kitunya. Tapi teu burung Mang Caca. Burung naon cendra kasih? Cendrawasih nya burung naon atuh? Burung naon? Burung piit. Maksud teh burung teh. Aya we harapan wa mah. Ameh tahun-tahun hareup nya eueuh deui macet kitu tartib kitu kumaha carana. Asa hese wa euy. Hese kumaha? Hese pan kendaraan sakitu nambahan aya jalannya anggar sakitu-kitu wae meureun. Nya sih ari kaina nama. Nya meureunna dikersakeun anak kitu we meureunanya. Tah. Maksudna kumaha tadi kersakeun kitu kumaha? Dikersakeun ku Gusti Allah gitu kumantenna dan naon oge atuh Bang Caca yeuh lamun dipikiran eta teh saukur aya dina pangersaan yeuna mantenna gitu. Asa can jelas cing eceskeun deui. Kieu yeuh sakur anu kumelendang di alam dunia naon wae kitu ieu kabeh ki sabenerna mah aya dina kudrat jeung iradah mantenna gitu. Tuluy eta ge kasuk macet mudik kitu ge sabenerna mah moal kajadian amun eueuh kudrat jeung iradah teh mantenna. Ai kudrat jeung iradah teh kumaha? Da teh kan Allah teh maha berkehendak gitu. Jadi ai kehendak, naon ai kehendak atuh? Hayang.
Oh gitulah pokoknya mah kehendak gitu. Jadi tahu beren kudu kitu dikersakeun anak gitu. Jadi mun mudik teh kudu aya macet gitu. Lain asa inget ka ieu wa euy. Naon? Asa inget ka Carpon anu rek dipedar ieu teh. Balik deui kana Cirebon Dongsun ieu nya kumaha atuh ieu teh kalaka ngobrolkeun lebaran ieu teh. Ngadek naon judulna ieu teh? Judulna teh pan gara-gara lenger. Lenger ieu teh. Atuh banyak lenger atuh lenger ieu teh. Pan eueuh curek dina angka E na jadi bahasa Sunda mah lenger dibacana lain lenger. Oh heueuh. Gara-gara lenger. Sia anu lengerna. Nya heueuh ieu engke anu dina peran ieu. Kakak ngalobrol tuh itu. Ieu geus nungguan deh tiris ieu jero AC ieu studio Tuh nya. Ya teuing ngobrolna urang Ari uang ke pemeran kakak di dia cicingna ku gacang gerakan itu. Ya. Jadi kumaha soal dikersakeun teh kumaha? Hanya geus bukan kira. Eta we sok keur asupan itu. Aduh itu ngolatir narungguan itu. Kuat kamu cicin gitu. Ayo. Ayo ngobrol wae. Kelak-kelak kedeng tunggu. Aduh. Astagfirullah jeung teu raos sagala. Sasakupat di lebaran jeung karek kadahar tadi. Uyuhan teh geus. Aduh eta mah kudu geus leueur atuh kupat teh. Di freeze, di frozen you know. Frozen ketupat yo mbak di frozen. Geus katulah. Asup. Rancang atuh ya Terus Mang Jaja sasapu di luar deh. Ya, para wargi kaum Dongsun teh sadayana supados teu nyangkolong kana waktos kanggo Carpon Dongsun dinten ayeuna anu nembe ngawitan deui nya Mang Caca nepangan kasadayana haturan pamugi sing sapapaosna ayeuna kasehatan urang ngawitan deui aktivitas saatos engke Syawal panginten sakedap deui aya Rayagung nya Rayagung teh Idul Adha gitu. Idul Adha nu tiasa urang-urang saum deui kitu sateuacan Idul Adha ta urang lebaran deui da urang mah aya lebaran. Bang Caca buru atuh kalakah ayo wedding ngobrol kene ka pemirsa. Aduh. Iya. Mangga urang kawitan ieu teh Carpon karanganana Ki Umbara. Anu di bantun tina ieu judul koleksi Carpon anjeuna anu judulna bukuna teh Harewos Nu Gaib. Mangga kumargi para pemain parantos siap nyangakeun Carpon Dongsun dina jejer gara-gara lenger karangan Ki Umbara. Prung Itu saya tuh. Oh. Si Kimuy sinarian Mang, isuk-isuk. Cek Mas Bara kaki muik ngamangkeun anakna. Yo. Eta yo. Bade nyampeur ngalayat teh. Ngalayan. Nah, saha anu pupus? Kapan salaki popotongan kuring Den Hana Innalillahi baruk. Eta tadi sore wa papendak di bioskop teu nanahapan. Nyamanawi tadi sonten mah bieu enjing-enjing eta ngantunkeunana. Nah kunaon bejana? Wartosna mah cenah manehna teh aktivis kontrep. Kontrek nggak suka teh kontrek. Kontrek mah obat baheula ngaran obat eta mah ubar. Ieu mah kontref. Panjang-panjang teuing atuh kat kamuncerat gitu. Rem. F na bener sih V ku kontref tapi entong dipanjangkeun gitu kat. Duh eta. Susut lah eta. Noh. Tisu teu. Ya. Neng. Kah? Tisu cenah ieu aduh. Nah rem kumaha ieu tek vokal kat Kang Ngacai gitu. Kadang. Kontref gitu. Kontrep teh naon? Yo baheula mah aya yo istilah kontref.
Ai kontref teh kontra revolusi gitu. Oh, kontra non Kontra revolusi. kontra revolusi. Nya kontra revolusi. Sakur anu ngahalang-halang atawa berlawanan arah dengan revolusi gitu. Revolusi naon itu? Tahun sabaraha ieu plotna ieu? Iya teh plotna teh carita Ki Umar teh tahun 65-an 60-an lah sekitar segitu. Oh, revolusi eta sugan teh revolusi anu baheula anu tahun pangeran Diponegoro gitu atau Lain revolusi nu ieu teh. Tah jadi kontra revolusi gitu teh si eta teh cenah majarkeun teh. Den hana teh Heeh. aya nu maehan kumaha? Heeh manawi duka. Gitu. Ayo ah. Nya. Yuk siap yuk ayo. Yuk. Awas sak bro. Para wargi kaum dangu urang carios ke di imah anu kapapatenan kasampak geus rea jelema Bapak RK teh para wargi kaum dangu kapungkur mah sadacan aya RW rukun keluarga umi telepatnya ayeuna mah digentos ku rukun warga. Bapak RK jeung Bapak RT bangun anu riweuh pisan cakah cikih ngokolotanan anu keur paciweuh nyarieun pasaran, nyarieun tetengger, nyarieun keteb, ngeresian jambangan jeung motongan gebog keur nyiraman. Nu dariuk dina kursi pinuh dihareup, ditukang, pinuh digigir. Sawareh ngaliud pating hariweuh. Kendaraan mah kendaraan para wari kaum dangu di dinya teh. Di sisi jalan dua baris kenca katuhu. Aya mobil, aya jeep, aya gas, aya Land Rover, aya pick up, motor, kereta mesin teh sapeda pangintennya gitu, aya delman, malah aya pesawat tempur segala. Balik atuh Mang Caca ya. Aya delman atau studi kadinya. Di dapur marame ku awewe anu keur sak sik paropolah nyadiakeun pikeun hajat nyusur tanah. Mencit domana oge aya 5 na wantu jalma pangkat turug-turug aya syarat. Di patengahan pinuh ku kulawarga jeung tamu-tamu awewe anu keur ngariung-riung layon jeung ngagarulung ngupahan pamajikan almarhum anu teu eling-eling jeung anak-anakna nu terus-terusan maridangdam. Saenggeus sarasalaman kanu araya deukeut Mas Bara jeung Kimuik brak-brak dariuk dina kursi milu ngariung jeung Nurea anu keur teuing harewos nyaritakeun anu tilara dunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh punten ya. Iya salam. Kalau kadiuk nu lahunan itu kuat. Aduh sugan teh naon eta sugan teh sopa. Astagfirullah alazim. Manya ngabaguk kieu disangka soka siapa? Ngilog ki sagedeung-gedeung. Sok tadi. Aduh. Kela ieu teh kumaha? Kumaha lantaranana ieu teh? Maca buru atuh Oh, geus dariuk geus. Geus. Eta cek Mas Bara ka salah saurang pamili almarhum anu harita milu ngariung. Ya ngawitanna mah tilu dinten kepengker ya anjeunna teh dibebaskeun tina jabatanana untuk sementara cenah kitu. Margi cenah aya laporan yen anjeunna aktivis gerakan kontref. Oh, Tos dipaluruh cenah aya nyah henteu teh. Duka. Rupina mah teu acan. Nu mawi untuk sementara oge kitu. Nah atunya Dang tu nu jadi kapalana kasieun manten teh. Mun teu buru-buru nurut kana eta laporan manehna sieun dituduh nyumputkeun atawa sieun manehna sorangan anu dituduh jadi kontref gitu da mah. Menurut ingetanana engke oge mun geus aya pamariksaan anu taliti mah tangtu baris nyata salah henteuna. Atuh mun nya teu salah gitu
gampang direhabilitir deui matakna untuk sementara gitu da teh. Nya nyokot gampang na bae eta mah. Oro kaya kumaha ari geus kieu teh batok. Kalau kamawat pan tuh. Ya eta yo mah teu ingeun anu mitanahna bae yo mah geuji mere info cenah wajarkeun teh kitu cenah aktivis kontrep. Teu ingeun eta mah nu mitahna. Ke. Ari pupusna iraha. Jeung kumaha sababna teh? Tadi Janari ka dieu parantos dongkap sababaraha urang petugas keamanan bade ngabantuan anjeunna. Sagamna mah ban bade diamankeun cenah kitu. Terus kitu kumaha? Anu kumaha? Rupina mah ku kaget da ujug-ujug lengrek bae. Las bae pupus eta. Halo. Muhun. Saur dokter mah lantaran serangan jantung da teh. Ya tangtu kaget nama atuh da teu rumasaeun boga dosa eta teh. Oh. Nya bener tah. Jahat fitnah teh nya euy. Leuwih jahat batan nanaon teh eta. Cek nu diuk tukangeunana eta ngomong sorangan bari ungut-ungutan. Para wargi kaum dangu beungeut kimuik sepa. Manehna tungkul tapakur. Hatena ngadadak ngariwut. Mun blaba dieu teh urang aja. Di mute heula antong open mic atupan amun ke narasi cari cing. Hampura. Ampun. Tilu poe ka tukang para wargi kaum dangu. Basa ngadenge den hana dibebaskeun tina jabatanana untuk sementara teh. Eta manehna teh kimuik tes make seuri atoh. Seuri atoh na teh dumeh laporan palsu na nyangut. Atuh tadi isuk-isuk basa ngadenge den hana maot. Hatena teu naon, da soal biasa atuh ari maot mah. Tapi ayeuna saenggeus ceulina sorangan ngadenge obrolan-obrolan jeung ngadenge ramena anu mari dangdam. Atuh panonna kimuik ningal inya layon ngagojod nyang hulu ngaler eta. Ulah warga almarhum anu dariuk nyalang hareupanna kabeh ting leketai pinuh ku rasa rumasa. Manehna rumasa geus mateni jelema anu teu tuah teu dosa, rumasa geus ngalantarankeun hancurna jeung tunggarana anu hebat hiji rumah tangga. Manehna ngarasa jadi jelema anu pangdorakana saalam dunya. Padahal maksud manehna ngasa ukurek heureuy, henteu aya niat mateni. Sirah kimuik eta asa aya nu muih-muih, ceulina asa aya nu narik-narik, hatena asa aya nu ngarudutan, dadana panas ngalekeb asa rek bejad. Manehna jadi lieur, roi-rei asa panas, asa tiis. Para wargi kaum dangu cag heula anu aya dina acara kapapatenan urang sawang sawatara tahun katukang. Para wargi kaum dangu kimuik ka pamajikanana teh keur meujeuhna gede duriat. Tapi pamajikanana teu sirikna unggal usik, musing etah menta diserahkeun. Ari hatena mah teu nyalah-nyalahkeun teuing ka pamajikanana teh. Da puguh rumasa kasalahan manehna sorangan geus salingkuh kanu jadi pamajikan. Tapi rasa kalalakianana, rasa dirina leuwih tetep nyalahkeun ka pamajikanana. Da cenah awewe mah teu kudu pusing ku urusan lalaki asal geus dicukupan urusan rumah tangga. Tamada jeung janji moal deui-deui mah pamajikanna oge baris daekeun ngahampura. Moal tulus mentana dipirak. Tapi lantaran manehna hayang nembongkeun yen lalaki teh leuwih kawasa batan awewe, sanajan ngarasa salah oge hatena. Teu mikeun ari kudu menta dihampura mah. Turun harkat atuh. Keke, mun geus dipegat mah moal teu ceurik lulumbungan tah. Kitu cenah. Sangkaanana nyalahan sama sakali sing horeng. Da kanyataanana mah lain pamajikanana tapi manehna anu bolak-balik ngajak rujuk deui teh. Ari pamajikanana boro-boro mun daek sakalieun namonan oge geus embungeun. Jeung barang beak teh idahna pruk atuh kawin ka denhana jelema anu leuwih sagalana manan manehna, boh pangkatna boh kabeungharanana. Manehna sirik
bareto mun pamajikanana indit ka pasar paling-paling manehna ngan ukur bisa ngabecaan. Tapi ayeuna mah jeung denhana kapan nyedahanan. Kahayang mah pati-pati pepotonganana kawinna kanu sajen oge ulah anu saluhureun manehna atuh. Nong toroganana manehna make boga sangkaan yen anu matak pamajikanna bareto ti peprose hayang dipirak oge lantaran dititah ku denhana. Eta para wali kopdangu nya. Terus kamana wae eta emutanana. Kimuik harita jadi panas. Tungtungna ngunek-ngunek hayang nyilakakeun. Tapi ari masyarakat keur aman jeung tentremah manehna teu bisa nanaon da puguh hese nyilakakeun jelema jujur mah atuh. Anu matak barang kamari ieu aya kajadian di reueuhan manehna asa dibere kasempetan. Tapi niatna ngan ukurek heureuy da manehna terangeun nya atuh yen denhana teh jelema bersih. Manehna pohoeun yen dina masyarakat keur kacau mah anu bodas jadi hideung, anu hideung bisa jadi bodas. Akalna henteu nepi yen heureuina baris ngadatangkeun akibat anu kagila-gila. Atuh gutrut harita manehna nulis laporan palsu. Hiji dikirimkeun ka kapala jawatan denhana, hiji deui make perantaraan sobat dalitna ka patugas keamanan. Basa ngadenge beja denhana dibebaskeun tina jabatanana untuk sementara waktu. Manehna bungah malah make seuri sagala. Ingetanana teh ieu ukur heureuy da engke ge mun geus dipariksa kalawan taliti tangtu hana teh beris direhabilitir deui da puguh jelema bersih ieu. Manehna teu nyangka sama sakali ari lengerna baris mateni mah. Para wari kaum dangu, tempat nyiraman layon teh di Kubeng di kasangan lawan bodas. Nu katingal ti luar ngan bitis-bitis anu nyiraman layon. Layon digolerkeun dina dipan carang dianggelan ku gebog-gebog palebah beheungna, palebah cangkengna, ping-pingna jeung bitisna. Tunjangan jeung luhureunana jambangan cai. Kula warga almarhum anu lalandes awewe lalaki papaheula marilu nyiraman di kokolotanan kumang merebot aya anu nyekel sabun nyekel gayung jeung aya anu ngayungan palebah sirahna. Para wali kaum dangu sareng upami pameget mah ku pameget deui nya, upami istri layona ku istri deui, upami ayeuna mah eta bari kawas anu ngalindur malah kawas anu celepeung acan kimuik porosot eta ngalaan ka meja jeung calana panjangna. Jadi asup ka kukumbung milu nyiraman eta. Brai mang merebot muka rurub layon dileledikeun ka palebah tarangna. Kurea-reana anu milu nyiraman kimuik ngan kabagean salega dampaleungeuna palebah suku. Ting keceprek anu nyabunan anu ngaruruan anu ngabanjuran. Teu aya bagian anu teu karampa, teu aya sela-sela anu teu kakobet. Cek sasaha oge eta layon teh katinggalna kawas anu keureuh sare tibra jeung kawas anu imut ngagelenyu bangun anu ridho pisan. Tapi katinggalna ku kimuik mah eta kawas anu molototan jeung kawas anu sewot pisan. Malah sukuna anu ku manehna keureuh diluruan oge karasana asa ngajejekan bae kana angeunna. Manehna jadi teu wani neuteub beungeutna tungkul junun nyabunan jeung ngaruruan. Geus beres disiraman, layon teh dibawa deui ka patengahan. Kimuik milu ngagotong lebah sukuna. Di patengahan disampakeun mang lebeh anu geus siap. Asiwungna nyaeta aya kapas-kapas geblegan, candana meunang ngerikan, bubuk kamper, minyak seungit jeung boeh meunang nyoekan. Kimuik brek sila pagegeye jeung Nurea nempokeun mang lebe digawe. Mang lebe bangun teu butuheun ku nu mantuan. Digawena teu ragu-ragu, teu caga-cege. Layon digolerkeun dina boeh anu diamparkeun dua rangkep, leungeunna disidakepkeun. Asiwung jeung geblogan kapas. Wur ku kerikan candana campur bubuk kamper. Liang-liang dicarocokan ku asiwung sakur anu darekok ku geblogan kapas. Lambaran boeh anu kahiji set eta dibajukeun, dicawatkeun, dikerepuskeun. Lembaran anu kadua tilep ti ditu, tilep ti dieu, ret ditalian ku sosoehan boeh.
palebah sukuna tuluy dipocongkeun, palebah sirahna mah dipanderikeun ukura dilingkupkeun. Cenah bisi aya kulawargana anu teu acan panggih panungtungan ameh teu kudu muka deui. Geus kitu sakuliahna cerot-cerot dikecrotan minyak seungit. Ngendek sawatara jongjonan mang lebe ngabejaan bisi aya keneh anu panasaran, hayang ningararai anu mulang sakali deui. Pamajikan almarhum dipayang sina nempo, ari ret ari les deui eta kapiuhan. Atuh pada ngagarulung. Tuluy anak-anakna dengok goak, aduh ngawatos poe ulah damunya. Nanging da kaayaan kitu bakal kasamper ku urang sadayana ieu teh. Di tema eta ku pamilih-pamilihna. Saenggeus teu aya deui anu panasaran, mang lebe mocongkeun palebah sirahna. Layon tuluy disolatkeun, sanajan teu milu nyolatkeun kimuik teu ingkah di deukeut layon. Tungkul bae manehna bari kunyam-kunyem babacaan sabisa-bisa. Sirahna asa nyuhun momot anu amat berat. Rengse nu nyolatkeun tuluy dibagi solawat, saurang-saurang uang kertas 5.000-an. Kimuik oge narima ngan karasa kumanehna mah lain narima lambaran uang kertas, tapi lambaran kertas laporan palsu nu ditulis kumanehna teh. Memeh arindit ka astana, kabeh nu haladir teh disepsi heula, da engke mah cenah marulang ti astana sok tuluy baralik saimah-imahna, jadi meureun sasadiaan anu sakitu rongkah teh moal kadahar. Para wari kaum dangu, alas teh utama pisan. Eusina aya bungkelan daging domba nage, aduh tingguruntul segede-gede pereup eta. Naon? Ayeuna moal aya eta anu hajatan kitu. Oh papatenan. Mere dagingna segede-gede pereup. Nyapan ieu jaman bareto. Tapi ari tamu-tamu priayi mah ukura di ari cipan bae, da teu nafsu daharna gede, wantu ngarasa lain dahara di Nuriaria. Komo kimuik mah alasna oge teu ditoel-toel acan, boro-boro hayang ngadahar ningali oge geus bibiri gidigan, da teu tinggalan manehna mah lain daging domba, tapi daging jelema, daging anu maot. Nu kacemekan mah itu bae anu malu sapir, nu ngagonyok di pipir. Jabat ti seubeuh ngalalahar di dinya teh parinuh kencleng, parinuh pipiti. Lepi ka tilu da bah. Ti kudu ider-ideran euy. Cek salah saurang tina anu reyeman bari ngeurihkeun piring alas kimuik kana pipitina. Yo. Ditambahan ku dewek yo. Cek kimuik bari ngasongkeun duit salawat anu salambara 5.000 teh. Anu nampanan leungeunna ngadegdeg. Panona anu ceuleuh teh meuni buring has. Bari ngaleos kadenge ke gereyeman. Aya 5an bae anu kawas manehna yo. Moka hayu. Aya nu kapatenan ge nya duh. Dararena mah kitu mah. Naon? Sholawatna kitu. Eta mah syarat nyedekahan anu maot eta teh sebenarnya mah. Sodakohna mah amalna keur anu maot, mudah-mudahan pan kitu. Terus. Nah, kimuik bae ngudag neungeul. Mun teu kaburu ngusap beungeut malantaran kadenge ku ceulina mah pajah teh kieu cenah. Aya 5an bae tukang mie tanah kawas manehna teh. Oh, kitu cenah. Kadanguna ku kimuik mah cenah kitu para wari kaum dangu artosna aya 5 we tukang mie tanah seueur 5 anu marawat tamu kaha cenah kitu beuneunan katangkepna ku kimuik mah nya. Ayeuna layon geus diasupkeun kana pasaran. Tutupna geus pinuh ku sampayan-sampayan samping anu wareuteuh jeung marahal. Ditalian ku tiiran-tiiran kembang balati, buni ku karangan-karangan kembang warna-warni. Pasaran teh moal di kareta matian, tapi rek digotong bae pilih genti ku kulawarga jeung sobat-sobatna almarhum. Ber payung dibuka. Di hareupeun golodog anu nanggung pasaran teh ngarandeg heula pok hiji sepuh sasauran di antarana kieu. Ayo. Urang sadaya bari teu ngarasa. Brai berang, brai peuting teh beuki deukeut bae kana liang jugang masing-masing.
Sarerea oge tangtu anjogena. Ari nu jadi lantaran mah rupa-rupa. Aya anu lantaran gering ngareunggeuy heula. Aya anu lantaran paeh basuh. Kageleng mobil upamana kitu. Aya anu lantaran syahid. Aya anu lantaran pitenah deungeun jeung rea-rea deui. Eta kabeh lain urusan urang, tapi urusan anu maha kawasa. Ayeuna Raden Hana bin Haji Ahmad anu kabeneran ti heula anjog. Geus jadi kewajiban urang anu hirup keneh pikeun ngurebeukeun nanya. Ka sarerea disuhunkeun karesa Allah Ta'ala kitu. Cek. Wah maca. Cing pangecekeun lah eta. Syaki kunaon syaki eta? Kiki naon? Kasilek. Berala cai mangkus. Kelak. Aduh. Para barikom dangu aduh punten ieu. Maklum pengisi suarana tos sepuh janten kasehan sakedik teh rada ieu. Mal, geus? Geus. Geus ki sok anu lah. Ulah kudu. Ya. Ayo boy. Mau cacang kemah casting teh angan teh anu bener atuh. Aduh. Syaki teh alus nya bisa maca ya. Tapi kudu prima oge fisikna atuh pan jadi kieu ya karunya gitu naon. Eta busiska atuh da. Sosok lajang keudeuh sakedik-dik kalimat lagi. Iya, siap. Mana tadi? Tata sok. Jeung lantaran Den Hana teh jelema hade. Hayu urang doakeun. Moga-moga almarhum menang rahmat kubur dihampura dosana diterima iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yo, bawa ka dieu. Istrina jeung putra-putrana sina ngarolong. Sok ka dieu. Cek hiji sepuh anu sejena. Tah syaki eta mah bentes. Tah gitu sok. Bu. Mangga ngolong lah gitu, mangga. Ngolong ka mana? Nyata ngolong kana pasaran, kana eta sok enggal. Oh, sukan teh ngolong ka kolong. Sukan teh tandang hayam. Kumaha itu? Enggal. Oh, meh teu panas teuing ka pamakaman enggal. Wah enggak. Duh. Pamajikan almarhum pada mayang di bawah ngolong. Langerak di eta kapiuhan. Tuluy anak-anakna jeung kulawargana anu lalandep. Anakna anu pangleutikna di bawah ngolong teh kalah kaceuleukeutekan. Ari nu pangais bungsu mah balangap-balangap palahak polohok teu nyarek teu lemek. Langit reueuk angke baeud tuluy ngepruel. Lai aleutan miti maju ngaguruh sora anu maca sholawat sajalan-jalan. Heulaeun pasaran aya tiluan ajengan anu ditarandu ngaraos surat tabarok jeung yasin patarik-tarik. Salila anu kokoceakan jeung anu apa-apaan di tukang kadenge keneh mah leungeun kimuik terus bae eta nyocokan ceulina. Ti barang jung manehna teu lesot-lesot milu ngagotong kesang namunggah teu luut leet tapi ari rek digentenan mah embungeun. Tina ngeprul hujan teh jadi miripis malah geus deukeut ka astana mah ngarepan ngan teu breg bae. Mang Lebe jeung Mang Merebot tuluy tarurun kana jugang kimuik nuturakeun. Sanggeus siap sagalana layon diturunkeun. Mang Lebe nampanan lebah sirahna, Mang Merebot lebah cangkengna. Kimuik lebah sukuna. Layon dibebener didakomkeun dina angkrongna nyang hareup ka ditu. Tali-talina dibukaan, beungeutna dibulicireukeun. Tuluy diganjelan ku terenjel sagede-gede jeruk. Sanggeus dibacaan ku Mang Lebe jeung Mang Merebot jeung nu aya di harandap ditarik kunu di luhur kalacat-kalacat araek. Buru-buru kuburan diurugan bari dieuyeut-euyeut. Ceb tetangger dipasang tuluy tandeuna dipuncugugkeun. Wur diauran kembang. Cur dikucuran cai tina kendi. Gog jelema-jelema naragog
sawareh dariuk dina tutunggul anteng ngadengekeun Mang Lebe maca talkin rengse eta jung sarareana rangtung song aya nu maju ka hareup pidato kalawan asmana kulawarga almarhum nganuhunkeun ka kabeh anu geus karena Allah ngiring ka astana. Ditema ku utusan batur sagaweana almarhum anu nyaritana pegat-pegat di antarana kieu. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuring sadaya cerik balilihan. Lain cerik lume di kantun pupus. Tapi cerik lantaran kuring sadaya yakin yen almarhum teh kena kupit tanah dengan gitu. Kuring sadaya janji rek satekah bola ngojayan almarhum. Lantaran kuring sadaya terang inya yo yen almarhum teu aya sangkut pautna jeung naon anu disebut gerakan kontref gitu. Nyalain pikeun kepentingan almarhum. Da pikeun almarhum mah geus puguh aya anu leuwih kawasa. Ieu mah pikeun kepentingan turunanana. Pamungkas mugi-mugi kenging rahmat kubur dihampura dosana, ditarima iman Islamna. Nya kitu deui kulawargina anu di kantun mugi-mugi dipaparin kakiyatan. Amin. 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 Ari tutup nyarita ari breg teh hujan mending ngagebret para wali kaum dangu. Jelema-jelema paburisat papaheula nareangan geusan nyuhan. Tapi kimuik mah bangun anu teu malire. Terus ngiprit balik kehujanan. Atuh nepi ka imahna teh mungguh rancucut. Saenggeus disalin. Manehna teu kaduga dahar-dahar acan lantaran kaburu ku teu kawawa manten. Sirahna kerasa berat, awakna panas mani nyebret ceulina hihiengan. Titinggalanna gonta-ganti pikasieun. Mimiti nenjo anu ngarenyohan, tuluy melototan, tuluy ngamang-ngamang bedog, tuluy anu arek neureuy buleud, tuluy anu rek maksa ngagusur, terus macem-macem para rekom dangunya eta anu dikejar dosa gitu. Mus-mus gebeg, mus-mus cerit sasar. Bong Bong pae Bong digotong. Bong dikubur. Aduh astagfirullahaladzim. Naon? Papajikanna rawah riwih bari teu eureun nyamahan nitah istighfar. Tapi meh sabeuting jeput kimuik teu eling-eling. Isukna sanggeus disuntik ku dokter kakahara bisa sare rada tibra jeung teu gagabegan teuing. Para wali kaum dangu eta meunang saminggu kimuik geuringna teh. Dina geus cageurna gambaran layon den hana ti barang disiraman tepi ka diurugan tandeuh beureum jeung kasedihan anak pamajikanna teu weleh ngalangkang dina panon kimuik beureum kadeuleu bentak karasa. Ayeuna manehna jadi leket ibadah, jadi nyantri, berang peting tara petot tapakura. Mun aya anu ngagonjak majar teh nganyari ngajawabna teh pondok pisan. Yo Kor kieu dikerasakeunana yo. Heuleuh. Para wari kaum dangu netizen sadayana rupina sakitu carpon ki umbara anu jejerna gara-gara lenger. Tah. Wa ka dieu ka ruang heula wa ka ruang. Oh ya gelas. Ya gelas kedeung. Tah urang bahas deui naon anu dikersakeun kitu teh. Kumaha caya? Tah kitu cenah jawaban kimuik terakhir keur kieu dikerasakeunana. Kumaha cenah teh wa? Heeh maksudna mah. Meureunna eta kimuik teh ngarumasakeun geus kersana Gusti Nu Maha Suci kudu sadar, kudu jadi leket ibadah kulantaran ku kaayaan ngalaman kalakuanana kitu. Keur disadarkeun dikersakeunana jadi leket
bisa wae sebenarnya mah jadi stres dikersakeun pan meureun kitulah kurang deuwihna meureun Mang Caca. Oh nya. Jadi segala rupa oge ku kersana mantena nya. Won kitulah. Tah parawi kaum dangu saperkawis dongeng Sunda carnyamna saja biti carpon mangga antosan medalna carios anu bade dipidangkeun. Sim kuring tekandat rada dihapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan kalih sempal kapigoyona dina bidangkeun sakura carios anu dipintonkeun. Mugi-mugi sakudak sakedikna aya mangpaat, aya hikmah sareng aya hiburanana kanggo urang sadayana. Boh bilih aya nu kasabitna minuju alit kasebat asma dewasa eta babung kalarasan bae sanes kangge ngahaja-haja. Sim kuring seja amit pundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.